Mitra anu Mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ieu dongeng para wagi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 23. Para mitra kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongengna mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Sakali deui para mitra carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Duanana jung narangtung terus kaluar ti eta kamar. Bari samemehna kamar ditutupkeun heula pantona ku nyinani. Ditutupkeun ku jalan ditajong ku suku blug disada tarik naker. Najan kitu Sukmawati henteu nemongkeun bubu denu ambek terus weng ngaleng nyinani diajak ka kamar nomor 15 ka kamarna Wiwi teh. Datang ka hareupeun kamar nomor 15 kamar Nyi Wiwi langsung neun Sukmawati keketerok kana panto kamar. Sanggeus tumanya saha-sahana berai panto dibukakeun ku Nyi Wiwi. Guk gek dariuk dina bibiranya ngareneng tiluan. Nen Sukmawati di tengah katuhunana Nyi Wiwi kencainana Nani. Katemong ku Nen Sukmawati boh Nyi Wiwi boh Nani siga nu teu resep ayeuna mah ditepungkeun teh. Maranehna nemongkeun bubuden anu ngamusuh. Malah Nyi Wiwi salila-lila molotot mureleng mencrong ka diri Nani. Siga jeung musuh teh sanyana atuh Nani dipolototan manehna ge males molotot. Teu ngiceup-ngiceup bangun anu sarua ngewana sarua keheulna. Kehe taya babaninganana lain bobohongan. Bari rutret kakenca jeung katuhu galindeng Nen Sukmawati nyarita lemah lembut ngebrehkeun sikap gede kanyaah kan dua anana. Wiwi, taya Nani nu geus aya di dieu teu kudu silih kenalkeun deui nya da geus wawuh meureun. Kade kudu akur kudu bager. Ngarah Nani betaheun, ngarah Wiwi aya batur ngobrol. Ari aya nu marengan di dieu mah. Jung Nani harita nangtung gantawa ngambek. Keur naon nu gelo dikadiekeun bari naoge hoream teuing dibarengan ku nu gelo kitu patutna. Curug Wiwi meni bentik-bentik dipake tutunjuk kana beungeut Nani. Nya atuh celegedeg teh Nani ge nangtung bari nulak cangkeng. Hari meneleng males ngambek ka diri Wiwi sarua di jiga tutunjuk. Ih, nah sia, da aing mah sanggeus dikadiekeun teh. Lamun teu dipaksa mah sia kurang ajar. Aing mah daek sote pedawe dipaksa ku si Sukmawati si dukun iblis teh deuleu. Balik di sia dieu. Dasar nu gelo masih dipulang sengitnya maneh nu gelo mah na atuh gabrug buanana silih rontok jeung silih cakar gampleng-gampleng pipinani dicabokan ku Wiwi gubrag Nani ngagubrag ka handap bari ngawiwi ceurik ka nyerian teu sudi aing mah teu sudi najis teu suka teu sudi aing mah teu Nyi Wiwi terus nyerenteng derek nyabok ngan kaburu ditewak ku Sukmawati ulah kateterusan karunya mangkaning Nani teh teu ngalawan apaan sok ka dieu. Wiwi daekeun ditadiuk diurut tadi bari anger samutut siga tutut. Nani gancang ditangtungkeun deui terus disina diuk. Harita teh para mitra sadaya dina urut tadi gek Nani diuk najan kitu ari ngahiung ceurik mah anger siga mobil beakeun bahan bakar. Sukmawati jung nangtung bari pok ngomong leuleuy naker kanu duaan. Sing jarong don di dieu nya ulah papaseaan lantaran papaseaan teh pohara gorengna. Ulah loba pikiran mun sing tenang sing tumanina engke mun geus cunduk kana waktuna geus datang ka mangsana kana tangtu rek hadieu teteh ngajait aranjeun duaan tina katungaraan ku teteh rek diubaran ayeuna mah rek ninggalkeun aranjeunnya duaan teteh nya atuh boh Nyi Wiwi pon kitu Nani harita ngadon ngabegegan ka Nen Sukmawati beuh cenah tapi henteu ieu dianggap nyeri hate ku Sukmawati pon nya kitu deui manehna teu ieu nyieun tina kanaon-naon nu nyata mah tuluy kaluar sabada nutupkeun panto lewat Sukmawati asup ka kamarna. Gek diuk bari teu poho samemehna meungeutkeun heula panto. Cetrek dikunci ti jero leng ngalamun parna naker. Utama mana manehna ngimpleng deui kana kajadian bieu nu kasaksi ku manehna. Antara yakin jeung henteu, antara percaya jeung henteu. Pagaliwota dina hatena nah yakin yen Wiwi jeung Nani teh gelo atau memang henteu. Ayana didinya teh ukur gegeloan sakumaha beja ti kiburak. Hal eta para mitra nu minuhan uteuk Sukmawati.
Kerejongjon anteng ngahuleng kana panto kadenge anu kaketrok. Saharita lamunan Sukmawati buyar kalabur. Nunya tamah perhatian dipusirkeun ka pelebas sora anu kaketrok kana panto kamar manehna. Saha? Abdi nun, tema anu di luar tetela sora Kiburak. Harita para mitra Sukmawati nemalan. Keda gua sakedeung. Cungnen Sukmawati nangtung berai mukakeun panto. Ebreh katempo Kiburak nangtung luarin kamar bari sakujur awakna baseuh ku kesang. Kabeneran sok buru-buru asup. Mangan, sup Kiburak kajerogek diukareupeun Sukmawati. Bari teu poho panto ditutupkeun pageus naker malah cetrek dikunci ti jero. Kumaha sieuna maneh kalandeus teh? Diantos lemu semunun. Henteu aya sasaha da nih. Nya kumargi parantos wonten wangsul we. Mungkin ten teu bedu ka abdi. Tema Kiburak mere laporan kan jadi dunungan. Heuh keun meh. Meureun nu diimplengna ku kami teu tulus ayeuna kali ka dieu. Keun bae ngan dieu salila maneh eueuh. Aya jika kajadian nu matak heran, Burak. Ya kajantan nu matak heran kong salila kumaha su? Nah kajantan naon nih? Kiburak nitip sekeut ka Nen Sukmawati pinuh ku kaheran. Samemeh mere jawaban Sukmawati ngareng hapeula rada panjang geus kitu pok naon darianaker. Si Wiwi ceurik ngadingdiut sorangan di kamarna. Sorana tarik mata kariwang nya tuluy disampeurkeun. Cenah manehna sieun aya di kamarna sorangan. Sieun naon cenah teh? Pok nama sieun juri cenah. Dipercaya teuing atuh. Bohong teman lah. Sarua we jeung kaayaan manehna nu api-api jiga nu gelo. Padahal jelema cager, jelema walagri, kos lanen tong dipercaya teuing bohong. Monya make jeung aya sieun juri segala. Nya teuing ngabohong teh henteu. Ngan katempona mah siga nu nya boga kasieun. Nya terus ku kami tasinani sina cicing di kamarna si Bibi. Sina maturan di dinya. Dae kunya nanina. Kiburak tambah penasaran harita teh. Mungen tapi ku kami dipaksa. Atuh bieu teh make jeung parere omong sagala, malah silih cabok, silih cakar. Harita teh silih pokona mah garlut we. Janten gerut nya. Darianaker ngadadarkeun kajadian nu tumiba perkara Nyi Wiwi jeung Nani nepi ka salila olohok Kiburak. Ke nya kitu kajadian nu bete ben. Manehna pasehan nepi ka gelut. Benar, keur naon kami ngabohong, teu gunana eueuh mangfaatna bari lagi ngabohong. Ya, ku ayana kajadian tadi nu katempo ka saksi ku panon kami pribadi. Kami menjadi cangcaya karena omongan atau laporan ti maneh Burak. Lantaran ajan kumaha nu katempo ku kami manehna teh siga nu nyaan, siga nu bener-bener gelona, siga nu bener-bener teu warasna. Lantaran lamun bener mah upama api-api moh nya nepi ka garlut. Cek Nen Sukmawati mencerong sikit ka Kiburak. Bari ngebrehkeun rasa cangcaya karena omongan Kiburak tadi. Tapi Kiburak ngabela diri, ngabela kana pamanggihna pok ngomong darianaker, bari males netep kadununganana. Lah, Nen mah percaya teuing. Sanu terang sanya naon manehna teh pangakidu teh peta payunan Den, ngan sakadar nyani wara ngarah ka pianel ngarah Nen teu curiga. Engke ge awal akhir bari kanyahoan nah maneh atawa si Wiwi jeung si Nani nu ngabohong. Ngan lamun kanyataanna maneh ngabohong, kami moal asa-asa. Pikeun dibahankeun hukuman nu berat ka diri maneh Burak. Omongna Nen Sukmawati pinuh ku ancaman. Ampun paralun deui, teu wararan penting sing aduh mah. Sejak bumi kena ngabohong deh sun. Kasarian Den mah teu wararan tun, sieun sun. Cek Burak make jeung rek ceurik sagala. Kami miharep supaya maneh ulah ngantep teuing ka si Wiwi jeung si Nani jeung Nuliana. Nya utamana mah kanu duaan bisinya manehna nyani wara. Mun ti beurang maneh ulah luas leos teu puguhnya. Ulah ninggalkeun wewengkon pasir samoja mun eueuh kepentingan. Atuh mun ti peuting ulah dirobakeun teuing molor. Kumaha upami dikuncianna tuh kamar Nyi Wiwi sareng kamar Nani teh? Kamar Nani kosong teu naon. Kunci ge samemeh aya nu ngeusian mah. Ngan ari kamar Wiwi sanyana mah dieusian kuduaan ku si Wiwi jeung Nani. Nu ayeuna ulah dikunci talingakeun sing bener. Mun kalabur ulah digerah-geruh. Mun tetep kudu ditalingakeun ka mana ilitna. Mun kanyataan kabur eta wewenang kami pikeun nyeun tindakan. Kaharti? Kahartos pami kitu mah Den. Mung aya sarupi nu bade ditaroskeun teh. Soal naon? Sidarta na ira-ira kira-kira ka dieu teh. Kira-kirana ka dieu teh iraha Den. Manawi Nen uninga. Tadi marek ayeuna ngan sigana mah aya halangan. Keun bae lah kumajolna we. Aduh, sikep abdi mangke ka Sidarta nah keur kumaha tuh Den.
mungkin pasien ujang we biasa-biasa we malah kudu ramah saku maha ilaharna urang kasemahan tinu jauh ini gerak keluar kan itu kami hayang iskeun pikir unyuk cuma den leos kibura keluar ninggalkeun Den Sukmawati nu keur nyorangan di jero kamar malika nyaritakeun ka aya Nyi Wiwi jeung Nani nu mangkuk di kamar nomor 15 di kamar tempat pamatuhan Nyi Wiwi duanana sanggeus ditinggalkeun ku Den Sukmawati bari pantona gancang ku Nyi Wiwi dikunci ti jero silireret berlenyeh sareuy kawas nu lucu ku kajadian tari basa di dinya aya Den Sukmawati Nani harita ngusapan pipi sagala da karasa nyeri baras dicabok ku Nyi Wiwi atunya kitu ulut cilik korowot karasa keneh peurih jeung peureus manehna apa tinggalna ngomong teteh mah mendingan nyabok teh pipi abdi nepi ka panas nyaretep ieu nya sarua we teteh dia meuni peurih urut di korowot tapi keun bae apa ngarah siga urang teh keur nyanyi wara kudu bener-bener ngarah dipercaya jeung ngarah Den Sukmawati teu curiga ka urang duaan ka bener lamun urang nyanyi wara jiga kitu pan hebat urang teh bener-bener urang ngalaksanakeun pancen ngalaksanakeun cita-cita nu dipiharep ku urang nyalah keur melah da lain keur nyanyi wara lamun henteu kitu-kitu acan mah nya tapi naon sababna pangna abdi disinamaturan ka dieu teh nah lain nu sejen lain Nyi Eti atawa Nyi Enung heran abdi mah nya di teteh ge Wiwi jeung Nyi Nani pating haruleng bangun anu bingung ngarasa heran pang-pang nama ku ayana manehna sinanga hiji padahal apaan bisa wae Sukmawati nitah nu sejen ieu mah kawas nu ngahaja sina tepung di antara manehna nu pura-pura jadi nu gelo tapi harita belenyeh Nani seuri bari ngomong kabeneran we meureun teteh ngarah urang duaan gampang ditalingakeunana ngarah engke babari ngubaranana disakaligus keduaan ngari Nani bet salancar ting pikiran teh jeung teteh ieu biasana anu gelo jeung nu gelo mah tara dihijikeun tara disakamarkeun tapi nah ayeuna urang bet isi ngahiji jeung sakitu urang tadi gelut nah bet teu dipisahkeun ieu mah kalah diantep kawas nu ngahaja sina garelut tetep teteh mah ngarasa curiga hal ieu kudu ditalungtik urang pokona mah kudu nyaho nu jadi kasang tukangna ngaso heula para wargi kaum dangu ngaso sabada ngadenge caritaan Wiwi tuluy nyarita deui curiga sok sieun maneh nagis nyahoeun kana kayaan urang sanyana teteh nya bener nah teteh membet lawang teuing can karuhan bet ka mana wae emutan teh buat teuing sanya mana Sukmawati mah teu boga pikiran kepala badinya teteh buat sakadar kabeneran terus ku urang dipapantes di lelebah ieu nan cek Wiwi bari nyakelan leungeun Nyi Nani sarta pok neruskeun omonganna di barung netepseukeun Sukmawati teh lain budak rodek hulu ye lain jalma saboong-brong kanyataanna manehna teh saurang jalma nu luhur ilmu jembar ku pangabisa kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh geus masagi tina urusan ilmu nama bari pinter ngarusiahkeun kaayaan pribadi manehna sanyana tantu we kasebut jalma luhur ilmu nama bari loba kanyahona kaseup ngeunaan dirina ka ieu mah nya ngasup ngeunaan dirina pokona mah diri manehna sorangan tajeng deui kasuk ngeunaan urang duaan mun teh mah manehna geus nyahoeun kana kaayaan urang nu sanyana keur nyanyi wara tah bet nya teuing manehna nyieun tindakan tindakan kitu teh nu sakitu gagabahna dicaritaan kitu ku Wiwi para wargi Nani teu ngomong deui manehna gan tapi sok sanajan kitu tabun sanes teu ngomong teu eleh omong pok nemalan tapi teterek nyaho ti mana pan kaayaan urang teh poho rarikipna nya urang dihareupeun manehna mah tetep tara nemongkeun kaayaan sanyana urang mah pan anger sok ngebrehkeun kaayaan siga nu gelo piraku Sukmawati nyahoeun kitu wae ka urang pokona mah ti ayeuna kahareup urang teh kudu leuwih iatna carincing page kancing saringset page iket geuning teu caritaan kolot mah bawa dina ucapan bawa dina rengkak paripola kudu iatna waspada salalawasna samemeh urang cilaka urang kudu bisa nyilakakeun heula manehna bener henteu nya bener teteh urang ngayakeun babadamian di dieu ge ngomong ulah tarik teuing lantaran saha nu nyaho di luar kamar anu ngintip sanu nyaho ka ayeuna urang disakamarkeun ngarah babari ngintipna ngarah babari nalingakeunana ngarah nyaho
karena sakura rancang urang jeung cita-cita urang. Aya nu ngintip di luar memang biasa wae kajadianana, utamana mah si burak lantaran eta jelema bergul teh tina sorot panona nganungka curiga ka urang. Jeung manehna apanan unggal usik sok nalingakeun atawa ngaroris ka unggal kamar lain. Nya mun aya kasempatan nu alus mah si burak kudu diheulakeun dipaehan teh. Ngarah lancar sakur pawaksudan urang jeung cita-cita urang. Nya memang kudu kitu, ngan ulah gagabah urang mah nya. Puguh we atuh gagabah mah ulah. Urang kudu iyatna. Obrolan antara Nyi Wiwi jeung Nani sacara rerencepan jongjon ngobrol ngomong ngahaja lalaunan ngan kulantaran pinuku kaambak jeung rasa kakeheul. Sakapeung sok rada tarik, manehna teu nyahoeun jadi luareun eta anu ngintip tayalian Ki Burak nu ngadedengekeun kana sing sakur obrolan manehna. Tutas Ki Burak ninggalkeun Nen Sukmawati ngaranna palebah hareupeun kamar Nyi Wiwi. Basa kadengin dijerokeun ngarobrol bari tinggarna. Pohara keheuleunana malah sakapeung mapan jentre kadengena ku manehna. Beuki karegeteun najan kitu manehna teu ngayakeun tindakan naon-naon. Atuh sanggeus jarempe mah nu ngarobrol terus wae Ki Burak ngajugjug ka kamar paranti manehna sejaniiskeun pikir bari ngatur rancang pikeun permaksudan nu saterusna. Kacaturkeun di sejen tempat mangsa harita poe ngagayuh kaburitnakeun. Rada anggang ti padumukan Nen Sukmawati ti luhur anu kakalayangan ngalayang bari barengan ku angin ngaguru. Malah mah sajabati angin ngaguru ge dibarengan ku sora anu kokoceakan jejeritan. Harita para mitra sadaya tobat-tobatan awak panas-panasan manehna bari jeung gagarabagan di Jomantara. Ger ibarat manuk anu kasejail katemak kapanah teh atawa kasumpit atawa kabedil mimis gagarabagan. Kitu koceakna bangsa lalembut anu kumalayang maju kakulonkeun. Si horeng manehna nyimas centring keling ti heula kateter jajaten ku lalembutan Jangdarta mangsa Jangdarta nyalametkeun nyiina. Kakara umur-umuran keur nyimas centring keling ngarasa kateter jajaten. Manggih lawan anu hebat tug nepi ka ayeuna. Manehna kabur kumalayang ngarasakeun awakna asa panas. Atuh asa aya dina durukan ngarasa panas pohara nyongkabna. Kalayang dibarengan terus jejeritan. Aduh, awas ya Darta, sejen waktu sia kuaing dipodaran sia Darta. Awas ya kurang ajar. Ayo ampun yang panas. Ayo, kalau kamu aing untang dulu, ayo, kasaing minta dicagerkeun ampun. Aduh. Jangan sieun ku Nen Sukmawati arep-arepeun. Aduh kumaha ieu. Ayeuna mending nepungan heula kanu jeri lanceuk susuganan Kakang Catrasena. Gaekeun nulungan ka aing mubaran. Kakang Catrasena, Kakang Jabri, Kakang tulungan. Aduh Kakang tulungan. Para wargi kaum nang nyimas centring keling ngalayang beuki lira beuki kakulonkeun. Kebat nyimas centring keling kumalayang neruskeun lalampahanana. Katempe beh kulon tayalian sejang ngajugjug ka guha anu disebut Guha Sirnaraga, tempat pamatuhanana nu jadi lanceuk Ki Cakrasena siluman panangeuhan Nen Sukmawati. Datang ka hareupeun Guha Sirnaraga jerut turun. Kalayan-kayan guha teh laila-lila mabet salin wujud. Jadi robah kayan ngajanggelek hiji karaton harurung harerang tayalian negeri siluman katelah nagara Raga Purnama. Hiji nagara pohara legana turi rajaan ukang jeung Raja Cakrasena. Basa nyimas centring keling asup ka jero karaton kasampakang jeung raja keur diuk tumaninah naker. Dina porsi gading gilang kancana hurung mancur ditatretes ku inten berlian. Lain deui atoheunana Kangjeng Raja barang nempo nyimas centring keling nyampeurkeun. Terus ngadeuketan sanggeus asup ka jero karaton jungkang jeung Raja nangtung. Syukur anika datang Rai Mas. Gancang gerak ka dieu buru-buru Kakang geus sono Kakang teh. Heran nempo Nyai siganu sosoloyongan gitu. Siga nu tas nginum
siga loba teuing minum jadi mabok gancang geura sampurkeun kakang ye. Nah atas minum whisky nya teh punyuk sumanga kakang haja yeuna pangan ka sakang salira. Aduh halah tobat kakang tobat. Sasampoyongan Nyimas Centring keling terus nyamperkeun ka hareupeun Prabu Cakrasena. Barang geus aya di hareupeun pisan gubrag teh Nyimas Centring keling ngagubrag. Puguh awak ngarasa leuleus lungse taya babandinganana. Letek lir kapu kaibunan lir kapas kahujanan teh sanyana. Gancang Kangjeng Raja Dongko bari nyengkatkeun ka Nyimas Centring keling sarta pok pinuh ku kanyaan. Ai kunaon Nyimas kunaon ari diri Nyai? Kunaon bager kunaon ha? Aduh cilaka kakang tiwas, kakang tobat kakang tiwas, kakang tobat kakang tiwas. Inu bener ngomong teh. Kakang mah Cakrasena lain kakang tiwas kakang tobat. Sumohon kakang tiwas abdi teh kakang, abdi teh tobat, abdi tiwas, abdi tobat. Nu bener nyarita Pak caritakeun. Mualah di dinding clear di sinang silo kablak-blakana tiwas tobat teh kunaon. Nah mangi musuh, nah ditunung kudunungan anjeun. Sing sok caritakeun Rai, mangga caritakeun. Nyimas Centring keling humaruru ngarasakeun sakujur awak asa panas pohara panas. Cing sok caritakeun Rai, panas teh kaya naon? Sok ai cing we geuning munina rep-tep kieu aya kunaon ieu teh? Saha nu nganiaya ka Nyai teh? Kangjeng Raja Prabu Cakrasena neuteup seukeutna kanu jadi adi. Kunaon jeung kusaha-kusaha nu dalekana mangke didongengkeun paneuri kakang ayeuna mah. Gancang kuring geura cageurkeun heula, gancang jiad, gancang lem ieu. Panasna turunkeun kakang teu kuat kuring. Aduh meuni panas kieu meuni narep-tep kieu. Aduh meuni asa diduruk mesa direrab kakang tulungan. Lila-lila mah awak kuring meureun ke kulit-kulitna bisa melepuh. Aduh kakang tolong kakang. Nyimas Centring keling humaruru ngarasa beuki parna panyakitna. Cing urang coba-coba ku si kakang dicageurkeun nya. Da kakang ge santeuna boga ieu ijazah di ilmu mah bangsa ti tabib-tabib wae mah bisa nyageurkeun. Kung si kakang diajar ilmu nyageurkeun gering baheula. Cing urang coba ku si kakang ye. Warayangin ngahewas tarik keluar tina bibir Raja Siluman nembagan awak Nyimas Centring keling. Waduh tobat kakang. Nyimas Centring keling kalah ngagoak tarik. Ai kunaon meuli ngagoak kitu Nyai kunaon ha? Kangjeng Raja mencerong bari bangun heran. Aduh tuh ditiup ku kakang kalah beuki panas kakang. Ieu aduh kunaon ieu teh jadi kieu. Aduh ampun teu kiat abi mah kakang. Nyimas Centring keling ngadon abrug-abrugan bari gogoakan. Aduh kutanta mah panasnya. Bener kakang ampun ya ampun teu kiat abi mah ampun. Nyimas Centring keling tuluy gagarabagan. Moal naon-naon Nyai. Moal naon-naon kegetang tu cager. Tapi teu naon-naon ayeuna urang tiup deui ku si kakang tarimakeun kakang baris ngaluarkeun aji pangwaras. Kangjeng Raja Prabu Cakrasena niup deui awak Nyimas Centring keling. War datang angin ciciptaan tarikna keur kaluar. Harita tina bilir Kangjeng Raja Siluman tes nemakan awak Nyimas Centring keling. Dadak-dadakan Nyimas Centring keling jadi oyag-oyagan awakna. Ngan ayeuna mah jadi ngareunah. Komo sanggeus awak nanti oyag maluih ngareunah deui kaayaan teh. Karasa Nyimas Centring keling lantaran ayeuna mah jadi tiis teu panas siga tadi. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Raja nanya deui, kumaha ayeuna karasana Nyimas?
Aduh ngarenah ayeuna mah Kakang awak teh jadi tiis Kakang. Aduh ieu mah nuhun Kakang tos ditulungan bagja rai teh ditulungan. Aduh ayeuna teh teu sangka Kakang sakti mandraguna mangulang-manguling. Cek Nyimas Centring kelinga bari sungar sengir sarangah serengeh bakating kubungah ku ayeuna manehna ayeuna geus cager deui. Syukur ari geus tiis matana geus cager. Geus lepas tina pangaruh hawa panas musuh. Cing bejakeun ayeuna Kakang bejakeun kumaha mimitina. Kumaha lalakonna pangna dirinya ngalaman kajadian kieu ha? Kieu Kakang sanyana mah barabat Nyimas Centring keling harita keneh nyaritakeun sakur nu kaalaman jeung kajadian kumanehna. Tah kitu kayan teh Kakang matak heran rai mah. Ceuk Nyimas Centring keling mungkas omonganna Kakang jeung Raja Siluman. Lain Sidarta nu matak apes atawa nu nyababkeun ilmu anjeun teu metu, tapi nu tetela si Tabri nu tumiba ka diri nyai ilmu si Tabri. Nya ku pagawean si Tabri pangna Sidarta bisa kaluar tina lelembutanana, pikeun ngarebut Nyi Inah tina diri Nyimas. Hartina lelembutan Sidarta biji tina raga awak badagna. Aduh pika sameleun aki-aki peotnya make jeung ngarebut Nyi Inah. Padahal kurai trek dibawa ke si Sukmawati pikeun kena disebakeun ka Kakang. Hanya kalbet benang karebut ku lelembutan Sidarta anu dibarengan ku kakuatan ilmuna si Tabri. Aki-aki lemokeun tetelo, aki-aki 7 murid eta. Bakating ku keheul harita para wargi ngomong ge, Nyimas Centring keling bari jeung teteh nyerag sagala karaton nepi ka karasa inggeung. Waktos naseep.